Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kanggo Bapak Ibu guru nu dipika hormat, sareng sadaya rencangan nu dipika cinta. Langkung ti payun, mangga urang sanggakeun puji sareng syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala nu parantos maparin waktos ka urang sadaya dugi ka tiasa patepang dina ieu acara. Alhamdulillah, urang tiasa kempel di ieu tempat dina kaayaan sehat walafiat. Para warga anu kusim kuring dipika hormat, dina ieu waktos abdi bade ngadugikeun kumaha pentingna hirup sehat kanggo urang sadayana. Urang sadaya kedah atawa wajib ngajaga lingkungan sareng awak sorangan sangka dijauhkeun tina sagala panyakit. Kumargi kitu, urang kedah ngalaksanakeun hirup sadinten ku cara anu sehat. Ieu contoh nu kudu urang jaga ameh hirup arurang bersih, nyaeta micen runtah kana tempatna, nyidu ulah di mana wae, jeung amun batuk atawa bersih kudu ditutupan. Mun upami sadidinten urang geus ngajaga kabersihan awak, urang bakal bersih atanapi suci tina sagala kotoran. Bersih teh hartosna bersih sucina diri urang sareng lingkungan di sabudeuran urang. Urang kedah mika cinta kana kabersihan sangka hate urang ge suci sareng bersih. Dina sadayana cekap sakitu nu dipika hatur, pamungkas ti abdi bilih aya anu kirang, kecap atanapi entep, mugi kersah dihampunten. Hatur nuhun kana parhatosna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.